nya. Ya Allahnya. Teh kan kita terkenal gitu. Akibatnya orang teh sering Ya bener di channel pas kali kieu nya. Pengalaman ini saya amarin ya. Pengalaman teh Niki lah. Kumaha dikenal. Ya. Soalnya kan ai Niki mah geus teu aneh gitu nya. Beda. Dari ini juga penampilan juga beda soalnya. Ya. Pas kieu manehna teh kamari teh keur aya acara nari. Benar. Kan can nyalu ieu nari. Ai pas kitu aya di luhur ya Niki nya. Cing coba cari ku Niki. Cek. Hai, dicalung ya. Iya nanti. Langsung ngomongin bagian saya gitu ya. Geprok aing. Alis, makan kerbaji dorang. Itu nyeklak ke kieu nya nyeklak duit teh. Ai pas kitu jo. Teteh ka asa wabuh siapa berjung tali gandeng asa wabuh cenah kitu. Kitu. Lain fisik lain eta Oh teh di nya. mana? Jogetnya joget. Telur joget. Teteh cenah Sombong ya, sombong. Sombong, ada teh. Eta sok aya TV channel lain cenah. Lu dicalung teh cenah. Ih, lawan Niki kan kais gaya nu Gayung gede pada is kan langsing is. Gila yang nonton teh ku endorse mah pamirsa teh nampi we. Urang teh nya. Ieu nama all size. Is kemarin geus olahraga. 50 kilo turun. Kesana saburo atuh. Teh berarti memang ada efeknya kita sering ketemu sama Betul. pemirsa teh. Iya, bener. Ya, salah sahijina nya pamirsa kenal ka urang. Lah. Ya, kitu di mana-mana. Narsis. Kenal. Wilujeng tepang deui sareng di kawasan Lintung, Cikalong, Cimaung, Pangalengan pokona mah tas tebirek di Niki Iis Leon sareng ai teh. Pokona mah situ ada calung loper suwe. Ieu anu tos mempromosikan itu. Daya kolot oge aya. Aya. Daya kolot. Penggemar kamu mi teteh. Niki, apa syutingin ya? Oh gitu. Dari kita tahu kamari Iya, saya. Sapan. Sapan loba. Ceritanya kumaha? Sapan mah pokoknya mah jual anu ngintun foto we ka abi. Oh, gitu. Ya nu Iya, jadi de calung. Iya, abi cara penggemar de calung. Oh, kayak saya teleo. Kirim foto tuh ieu buronan. Sakana teh ini aing ngirim fotona foto sa, foto Andre atau napi di calung. Ah, geus foto sawah ya. Foto sawah. Berarti eta teh salah sahijanya. Kita jok. Jok, benar ya jok. Jok. Hari jok. Hari jok teh lain di mobil. Ayo jokan na mobil mah gini ya. Kalau jok tuh seperti kita berbicara tapi ada yang gong gitu itu. Oh. Eta mah jauh atuh. Hari ieu jok lain. Jok yang mana? Jok mana kursi? Iya, tak jok pala. Tonjok. Sudah main kekerasan. Main kekerasan. Iya, ada eta mah. Sasa sudah pernah kan teh mah latihan bela diri. Tinju. Nggak ada kerjaan di rumah ya tinju aja. Tinjunya kemana? Ke tinjuan? Iya, tinjuan. Ada. Ya, tapi ada tanya salah sawit buktinya teis kumaha teis nya bak abi Saya udah heran nih kita tadi. Nah, Ulang tahun. happy birthday happy birthday Happy birthday to you happy birthday Niki happy birthday happy birthday Niki selamat ulang tahun syalalala selamat ulang tahun syalalala iya selamat ulang tahun. Alhamdulillah pemirsa kalau dosa dina episode ayeuna teh nincak dina ulang tahun teh di kisah sarangannya alhamdulillah tehnya. Kamari we pas tinggal dina statusna nah nu happy HBD cek abi teh padahal ayeuna cenah bae pada bobong di payun mending kene HBD heula gitu. Padahal nincak ulang tahun mah ayeuna. Oh, urang doa naon sadayana ya rong sayana kangen Niki mudah-mudahan Sukses. Amin.
Iya, mana mah. Gitu pamitnya pemirsa langgahnya yang kedua anak kami teh Niki, mudah-mudahan pokoknya doa kang sayana we lah. Kalau kita Niki sekarang ini kami Idul Adha bade disembeli. Kayak domba aja. Domba Niki Domba Niki. Nah, urang teh berarti tuh geus aya dua kabar gembira. Kahiji alhamdulillah santeuna urang teh tos di Kenal. ya. Walaupun satu acan seluruh Jawa Barat, Benar. setidaknya ada beberapa titik yang mengenal siapa kita, siapa ada calon gitu. Dikenal teh pas di luar make up dan Enggak. Pas lagi nari. Lagi gitu. nari. Aduh kan multi talent ya. Embol. Jadi ongkol, yang ada abdi ongkol. Sombong. Keluarkan sih Ya, nari, dangdut, Ras. bajidoran, Ras. nyalu, Ras. tukang kiri di. iya. Tukang kiri dita eta tanu fenomena. Terus ke kaduana, alhamdulillah di tanah ayeuna sasarangan sang tekniki lahirnya newborn. Nya Newborn. Iya, Tekniki ayeuna. newborn. Nya bener tah. Alhamdulillah nya pokoknya doa abang sayangna. Aduh pamirsa, abdi ge saking hubunganna pangintennya. Acan yang bapak pamirsa sadayana. Hilap ada nih urang teh akan saking hubungan urang teh nya. Mungkin tadi kabar teh Niki teh. Amenya nih yang mama. Kumaha hubunganna? Bunga boleh teh Niki. Orang Ulang tahun tahun. ya gitu kan di cantik bala-bala dia namanya Dewangnya ini Karena sawarna mah pami sekarang kayak Iis tadi kita bunga. hubungan itu oh ya Abi itu bunga. Abi bunga. pamirsa penang deui sak abdi sabaraha kanca anu tos teu bireug dina acara sareng ngejam dinner anu sami aya calung banyo bersama Becalung. Tegep Cebelnya. cuaca tegep eta keluarga beres gitu tah. Aku demam. Punten nu nonton lo bobo. Kita yang saya. Soalnya kalau dia apa merenah gitu. Pak Haji asa biasa ame mungkin 2 bulan ke belakang kita di luar rumah ya. Sekarang di dalam rumah jika neon 70 watt pakai flame ras gitu kan dia teh. Nyebrang, Aya ya. nama di bumi deui nya tetehnya urang alhamdulillah kamari satos mah urang amangan kami komo. Tah ayeuna urang euy di kabumi gitu. Biasana kumaha teh Is? Ya ajuk teh Iis yang mesti keren ayeuna ya. Keren. Kan itu mah enak kelawar teh Is. Ya ternyata kita kudu katutupan dengan Iis. Teteh sanes model kelelawar upami dina acuk mah kalong teteh. Oh, iya, kalong tah gitu tah. Ini lucu gitu. Iya anu batas keleke di dieu. Nah, teteh mah kuat dihandap ya. Oh. Ya biasa lah. Tapi urang teh segi oge alhamdulillah ya. Alhamdulillah terus pisan. Di Samsolan kalau Sanggar Seni Ratu, namanya di Jalan Dua Batu, teteran nomorna terus ke Jalan Dua Batu. IG-na Sanggar Seni Ratu. Kagaduhanana edon pokoknya. Ya. Anu cameuh geuningan tah eta. Teu aya alamatna. Aya alamatna. Dalam bentuk Ari apa? Tua. Oke. Mangga pamirsa anu Priyogi aju pager ayu, Panganten. ada tangan tilas panganten oge peceradat mangga diajina sayogi. Kantun dapat ke jalan dua Batu Awi, nomor 7A. Nomor 7A. gitu. Dan iki kumaha? Kesan-kesan ayeuna lincak berapa tuh 17 kumaha? Rasa rasa sip. Sip untuk. Sip teh sip gitu. Lain. Sip. Oh sip. Ya pemirsa, sing horeng teh kita nuju baluang. Ayeuna teh anjeunna teh kahilapan saurna teh nya kedah nama ayeuna teh kedah memperpanjang SIM dato CM. Ari ayeuna panginten bingung. Da ieu bisa tak tacan ayeuna nuju syuting panginten. Ieu jeung kikieuan curiganya teh lapan eta mah nuju sabaraha sih teh Niki? Tacan. Oh tacan. Kamari kaborosot lainnya. Tacan waktu sampai pintunya pemirsa. Kamari kan atosnya ai tah. Terus Niki Keis. Dicari kamu lowongan suami. Nah, Rumah. calon ya. Pulang rumah. Lowongan suami kamu kalau tapi adalah Jumat tahun 2018. Di 80 genep we. Benten 1 tahun kesawiyosan teh. Pami 2000 karunya teleorna. Bani kayak borondong karunya teleona. Ini kayak borodongan masih muda teh lewat terus ngagi tongkat. Abi ada borondong teh. Ari borondong. Teleona akhirnya terus masuk klub PJI Persatuan Janda Indonesia.
abi mah. Lucu dihitung. Abi teh nyanyi teh nah tunjuk emang tunjuk. Tapi udah nyuruh lirik ganti. Pokoknya kacau. Eta mulai Roma Irama mana geus dicarekan. Lirik urang nah jol ganti. Jol dijawab ku nih kita. Kumaha niki we Bang Rama? Ah, ini gitu. Nyanyi teh nyuruh gitu. Nyan terakhir nah jadi gitu. Kala-kala eta teh dihajar kana kita dihajar. Aya ada Niki. Oh, ada nih. Hei, kemana mana? Soalnya tadi bakun, we. Pas akhirnya nutung gitu kan. Tang kabeh aku jadi nutung. Angetan penonton teh nah teh nyuruh, mun teh nyuruh. Ya we masanya benar teh da manusia Nah, gitu kan. Ayo nah aya cerita. Ayo. Cerita, Punya cerita. Ada. Ya aku aja dulu lah, enggak apa-apa. Yang penting kalau lucu ya. Yang penting gak lucu. Nah, Udah lanya. udah kan. Ulang tahunnya sok berpuasa. Ya. Orang karyakeun ya. Jadi sekarang temanya semua terserah aku ya. Ya, boleh. Oke. Sobat gua. Nah, hadiah ya. Aku ada cerita, iya dong. Ya. Makasih ini hadiahnya. Hadiahnya dicicil. Malu ya. Terus Wah. ya cerita. Kumaha? Cerita di sekolah teh abi ke sekolah, iya mama. Mah, tadi Niki di sekolah pinter lah ngejawab pertanyaan guru gitu. Pertanyaan guru. Wah, hebat atuh cenah Titin. Titin. Kok titin? Ini Niki. Titin dongkrak. Kok hebat cenah Titin dongkrak cenah bisa menjawab jawaban pertanyaan guru. Ya. Iya dong, saya kan pintar. Iya. Terus ibu mau tanya cenah, emang bu guru nanya apa? Siapa yang kentut? Titin. Terus kayak itu joknya. Jadi Titin punya cerita tentang kentut. Hari lain lah. Yes, Balik baik. kabel rusuhan ieu teh. Teu kuat hayang pup. Heeh, teu kuat. Nah, atuh bayi meni sok atur hirup iis ah. Beli wong. Jadi secara tidak langsung artis. Begitu Is bercerita produser itu hilang konsentrasi. Balik kabel. Iya. Balik kabel. Iis teu kuat diturubun, hayang pup hayang BAB. Terus? Kulantara jauh kere balik ka imah. Iis teh eureun heula di hiji pom bensin. Tapi Iis teh saacan asup ka toilet, baca heula tarif. Senap buang air kecil 2.000. Buang air besar 3.500. Asup we Iis teh nya. Geus asup teh geus beres cari tanahnya. Ya mah. Keluar deui bayar 3.500. Da Iis hayang pup kan yang BAB. Ayo pas geus dibayar 3.500 eta penjaga toilet teh ngomong. Kurang. Neng cenah kurang ke dana 5.500. Nah, apa cenah tarif lagi 3.500 yang BAB mah. Beraya tulisanana. Nya, Neng, upami BAB teh otomatis sareng wewesna. 5.500. Kalau balila dicokot deh duit 5.500 teh nya. Gantian kudu 6.000 Is teh. 6.000. Ya, 600. Namanya. Oh, lebihan 500. 6.000. Tah. Ayo bicok si anak teh. Neng, ieu sareng sorana 500. Biar saat teh kada 500 mah hitung-hitung tadi abi ngiring hitut sakedik. Nah, wewes teh. Nah, ini bodor ah. Pemirsa, janten sami sareng Teh Niki judulna Hitu. Tuh, itulah pemirsa. Aing mah beda jeung hitut aing mah beda. Binatang deh kalau jauh binatang. Aing mah antara eta bukan cerita binatung naon. Binatang jeung binatung jadi binatung naon. Radio cara binatung. Ieu kabelah mana ieu aing kudu bercerita. Aing kudu ngomong heula kabelah dieu. Kade bisa digituan berubah konsentrasi. Terus aing aya cerita antara dua orang sama dua hewan. Geus orang yang hewan nih si aing mah teman hewan, tapi ujung-ujungnya teh terame. Kapan teramena? Jadi aya cerita antara si Roko, si Roro, jeung si Koko. Terus Aya cerita. Sain
Jol di sawah teh manehna teh ngajorowo adina eta si Koko teh. Mah cenah kitu. Naon aya naon? Itu si Aa cenah si Arora ngadahar racun kecoa cenah kitu. Gombor tah ieu teh gombor. Geruan bapak maneh. Jol si Rorona teh ngomong. Teu kudu digeruan teu kudu geumpeur. Geus diubaran ku racun serangga cenah kitu. Geus sakitu. Oh, lu pemirsa. Soalnya pemirsa hartikeun sorangan abi gadieun. Kan serangga kene. Sumohon jadi eta teh antara Adi jeung Lanceuk, antara kecoa jeung serangga Adi Lanceuk. We warna kan kecoa. Aing gimana? Atau belum binatang gerak. Aing teh dari sama binatang nyaritakeun binatang tara lucu. apaan eta nu ditayangna teh teu lucu. Sebentar, pemirsa, cuman ayam tahu itu jawabannya. Ceritain. Ayeuna abi ge gaduh teh. Oh, Kita sama nih. Nya tapi eta ada abi oge kesuat-suat ieu teh sabar nama. Kumaha? Pindah. Deg-degan abi ge diosa. Kayaknya ieu mah pengalaman tetangga Ege. Tetangga ya. Kemarin teh ngobrol cenah. Abi kamari cenah, da teh geus observasi ka naon eta teh kandang sapi. Hewan deui mah si sapi. Kandang sapi. Kan geus naon cek abi teh buka jaga. Lain cenah. Abi teh cenah ka ditu hayang nyaho cenah. Nanya we cenah ka si tukang sapi teh cenah. Pak, abi teh ngaros ka bapak cenah aya anu kudu ditanyakeun abi hayang clear cenah. Oke cenah. Sok hayang naros sok cenah naros ka abi cenah. Insyaallah ku abi dibalan. Tah, tanya we. Nah, dikurang sok aya penyakit sapi gila. Cenah kan sok ayanya caritana sapi gila. Kade daging sapi gila cenah. Terus dominanana ka sapi betina, tah beunang ka sapi lalaki. Nya ayeuna pikir we atuh ku unggah poe eta si sapi ku abi di paraban anu bernutrisi tinggi. Nya sehingga mana tanagana, nafsuna segala rupana berarti tinggi pun. Sedang terus kieu anu jadi masalah sapi itu berhubungan dengan laki-laki hanya setahun sekali. Cenah teh. Terus kieu ai awewe sapi betina mah kan susuna diperas unggal poe. Tah dibalikeun ku si terus naon hubunganna sapi gila jeung sapi betina kitu cenah ge. Nya ayeuna mikir we ku mun kalau teteh cenah jadi sapi eta. Kabayang teu susuna diperas unggal poe ngalakukeun satahun sakali cenah kumaha. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali itu antara sapi gila adituna teu Ya, jadi ini ceritanya antara dua kentut dan dua binatang. Oh, yang satu pemerasan kabayang sekurang oge lamun jelema normalnya hayo we mah dicoodin eta. Nya ada asuat-suat kayak gitu kan. Kesana abi teh meni asa manghajakalkeun karunya. Si teteh curhat secara pribadi. Aduh ieu mah cerita abi bisa. Tapi atuh hayang itu mah teh jadi sapi. Oh, yang biasa sapi cukieu. Apaan kita kan biasa dikadieun lung. Nya jabring putih mah sudah kieu Bang. Tapi ini bukan fitnah, ini mah kenyataan kalau Tapi teteh halus bisa tahlil. Nanti kudu kusirah. jadi gua Wah, itu kudu kuieu teteh mah. enggak ada asal Ada yang bantu kalau suku teteh mah kuyo. langsung mata jadi teh enggak beres apa begitu. Aduh, biasa minum nah. Bayang lo bilang ngancul. Pasti ketagihan jeung pasti we aya we celetukan teh. Tapi kan eta mah lain cerita porno atau kumaha kenyataan. Teh bisa dipakai jang ieu mbah wadah. Nah itu. Eta.
iklan kata. Harga susu semakin meningkat daripada harga minyak. Karena susu banyak kegunaannya. Karena susu itu multifungsi, banyak kegunaannya. Multi talent. Oke, multi talent mah sok awi. Ya atuh bade, ya pasti. Ali Ruiz kumaha sedang karunya ini mah. Oh gitu, anu ieu mah tempat nopok lo. Ade. Aku nang orang nyerang tahu jam turun. Ai teh abi barulas tadi di tengah celana aya putih. Abi barulas tadi teh pas begitu diasuh. Nah, atuh ieu sangge masker eta na kitu. Ai sudah ke masker. Teh numpang. Samohon jadi omongkeun ku teteh. Pak Haji teh ngarasa masih kieu. Ya, alhamdulillah. Urang tutup pun teh niki. Yuk, besok. Dan budanya pemirsa tuh kieu ade nih, ari tos telah minta pendak teh sagala diobrolkeun. Ti adu dikajet. Sagala dipangakeun. Si Adi. Iya, buatkeun ka bawah eta mikiran tahlil. Si Andri malu si Tuna halusinasina. Jadi si Adi mah berpikiran teh celong we langsung tadi. Eta teh nya naon eta teh mikiran tahlil kembali dari lieur namanya. Aya bahan ke pamajikanna cik peragakeun cenah lain. Sampai sih ya. Kan suka bayang mimitina naon cik susu. Aduh ya Allah, alhamdulillahnya pemirsa eta mah mungsa ukur sempal kigu ya. Iya. Boleh kalau dianggap nyata tapi nya memang nya susu kalina banyak fungsina ya. Teu keur urang wae keur budak oge kan. Tapi bating mah beureu. Nah, bating bisa jadi boteng. Sakitu paminter pemirsa kang ini ayeuna. Hatur nuhun anu tos stay tune di channel hapunten pisan bili seueur kalopatan bidang sariosan anu teu disengajanya. Ulah dicontoh. Tah kitu pangitan urang tepang deui mun payun dina acara sareng dinten sareng jam anu sami. Masih di channel aya Calung Banyol bersama The